warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji pada ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Liswahini, guru bahasa Sunda di SMA Negeri 24 Garut. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam PPG kali ini adalah materi dongeng dengan kompetensi dasar membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan di kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 24. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya supaya saya dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalabatnya berbahasa walinan tosan rerencangan sanesna ieu nami aya sababaraha anu lebet. Mudah-mudahan ieu pasina waktosna tiasa lebet sadayana ya. Pokoknya nama tangkoskeun heula jaringan kedah stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Darama? Alhamdulillah damang Bu. Alhamdulillah. Pami Daramang mah urang kedah syukuran ya dina mangsa sasala COVID-19 ieu. Wargi-wargi urang aya anu masih keneh kudur ya teu acan sehat. Alhamdulillah urang mah ayeuna masih dipaparin kesehatan tiasa patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Semangat teu? Ya, kena semangat ya. Cobi Ibu hoyong absen heula ieu ningal. Alhamdulillah Deni aya. Firman? Sehat Firman? Ya, Adek. Iya, sehat. Siti Saurpa, alhamdulillah aya ayeuna mah. Sehat, Neng? Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Aya Ica, Sridea, Irfa, Santi, Neng Siti Purnama, Isti. Pi sehat, Pi? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah ya. Kayak Ibu teu acan ninggal Yusuf. Kamana Yusuf? Ujung sakit, Ibu. Aduh, dedeh teuingnya, urang doakeun ku urang mudah-mudahan enggal damang. Teras kela ieu teh teu aya. Ranti, ka mana Ranti? Nuju aya wagelan, Bu. Nuju aya wagelan ya mudah-mudahan mingon payun tiasa ngiringan deui pangajaran bahasa Sunda ya. Nah, Ibu ngemutan ke di akhir, ngesianana di akhir we ya. Aya link Google Form pangge ngisi absensi supados ku Ibu data saha-saha wae dinten ayeuna anu sumpingna gitu ya. Nah, cobi suara Ibu ieu jelas teu? Jelas, Bu. Ya, alhamdulillahnya mudah-mudahan jaringan stabil, janten pengajaran tiasa lumangsung kalayan lancar. Nah, aya sababaraha nu kedah disapukan ku urang sadayana dina pangajaran daring ayeuna. Salami Ibu ngadugikeun pangajaran, hidup mikrofona di mute heula ya, kecuali ke pami Ibu naroskeun naneme ku hidup engal gercep diaktifkeun deui mikrofona ya. Nah, sataacan di kawitan supados langkung barokah urang kawitan wae pangajaran dinten ayeuna ku doa. Cobi kangge mimpin doa Ibu hoyong ku Firman. Mangga Firman pimpin doa bageut. Satu aja mangga urang ngadoa sesarengan ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Nah, cobi ayeuna calikna sing leres supados sargep ieu ngiringan diajar dinten ayeuna ya. Calikna leres antoskeun jaringan stabil eta nu paling utama ya. Takamari ku Ibu parantos dikirim bahan ajarna atos di Baraja. Atas Bu. Nah, alhamdulillah pami atos mah ya. Nah, supados hidup
langkung penasaran dinten ayeuna teh aktivitas diajarna sapertos kumaha. Nah, Ibu ayeuna izin share screen kangge muter hiji video. Cobi regepkeun ieu mung sakilas ku Ibu diputerna ya. Dongeng domba ajaib. Baheula di hiji kampung aya seorang budak lalaki. Egon ngaran eta budak teh. Nah, sakitu ya. Ngeunaan video anu ku Ibu di-share. Eta kangge tebak-tebakan. Dinten ayeuna urang bakal diajarkeun naon? Sapertos hidup ninggal eta video. Dongeng. Dongeng. Ya, leres. Dinten ayeuna teh urang bakal diajar ngeunaan dongeng ya. Nah, di dieu Ibu hoyong perang aya anu kantos ngalaman keneh nalika nuju alit di dongengan ku sepuhna. Kantos, Bu. Deni, nah kantos. Den di dongengan naon, Den? Dongeng lutung kasarung. Oh, lutung kasarung. Iya, alhamdulillah ya masih keneh ngalaman di dongengan kuno janten sepuhna. Aya deui nu sanesna anu ngalaman di dongengan. Irpa, Ibu abi mah teu kantos. dedeuhnya Irpa mah teu kantos ngalaman cenah. Cobi nu sanesna aya nu kantos ngalaman deui di dongengan boh ku nini akina. Abi kantos Bu ku Aki di Kabayan Ngalanang. Kantos di dongengan si Kabayan Ngalanangka cenanya. Ya bersyukur kanu masih ngalaman di dongengan ya. Tata lepa turun temurun ti Aki ka incuna ya. Incuna ge ka incuna deui di tata lepakeun. Saleresna hidup teh kantos diajar ngeunaan dongeng di SMP ya. Janten saleresna hidup tos aya pengalaman anu nyampak ngeunaan dongeng gitu ya. Kangge diajar dinten ayeuna teh teu ngeblank teuing lantaran kapungkur hidup kantos diajar ngeunaan dongeng di SMP. Nah, kantos diajarnya Ibu hoyong terang ye. Ari anu masih kene mudah-mudahan aya nu masih kene emut ngeunaan dongeng waktu di SMP. Ari dongeng teh nu kumaha sih? Naon nu dimaksud dongeng teh? Abi Ibu, Mangga bager. carita anu eusina rekaan atawa pamuhalan. Ya, carita nu eusina rekaan atawa pamuhalan tiasa. Ya. Aya sabaraha jenis anu ku hidup terang ngeunaan dongeng? Aya 5, Bu. Aya 5. Berarti masih kene araremutnya materi ngeunaan SMP. Nah, ayeuna di SMA langkung di teleuman deui ya. Matina segi materina langkung jero pami kapungkur. Masih keneh ngeunaan mung pengertianana terus jenis-jenisna ya. Ta ayeuna mah hidup kedah kana tahap anu langkung jero deui ngabandingkeun nganalisis sapertos kitu ya. Tah hidup teh penting pisan diajar ngeunaan dongeng lantaran manfaatna seueur ya tina carita urang tiasa nyandak nilai-nilai atanapi amanat anu tiasa ku urang dilarapkeun dina kahirupan urang jadi picontoeun gitu ya. Salianti kitu dongeng teh kan warisan budaya. Urang salaku generasi ngora kedah hafal kana dongeng, kedah tiasa ngalestarikeun ku cara kumaha? Anu tadi urang ngadongeng deui ke ka adik-adik urang, atarapi ka anak urang. Ya, sangkan barudak teh apal ngeunaan budaya anu aya di urang. Nah, salianti kitu tina dongeng oge tiasa jalan jadi prestasi. Lah Bu, kok bisa jadi prestasi? Contohna Neng Santi ya, jago ngadongengna teh ngiringan pasanggiri di tingkat provinsi, tingkat kabupaten eta janten modal, janten prestasi kangge Neng Santi. Ge tiasa wae kuliahna lewat jalur prestasi ya. Kantenan kuliahna misalkan nyanak jurusan bahasa Sunda, wah ditinggal ieu. Kantos ngiringan dongeng juara tingkat provinsi. Pasti insyaallah janten jalan ya. Ya, materi dinten ayeuna teh urang garis
diajar ngeunaan ngabandingkeun jenis dongeng. Upami nuju SMP misalkan hidup macanangan hiji, di SMA mah kedah apal sadaya jenisna, terus hidup kedah tiasa ngabandingkeun. Tadi dia kompetensi dasarna nu tadi ya itu kedah tiasa ngabandingkeun dongeng. Janten dina lawungan dinten ayeuna urang teh baris nganalisis nangtukeun makna kecapan hararese ya, nganalisis unsur intrinsikna, nangtukeun jenis-jenis dongeng, terus terakhir tiasa ngabandingkeun isi dongeng parabel sasakala sareng mite. Ya. Jadi tujuanana hidup tiasa ngabandingkeun jenis-jenis dongeng. Tah ieu anu ieu ya, kedah tiasa kahontal anu ieu teh tujuan dina lawungan dinten ayeuna. Nah, tahap-tahap anu baris kasorang dinten ayeuna teh tahapanana hidup bakal ngaregepkeun sareng maca dongeng. Lajeng urang sasarengan nganalisis unsur intrinsikna. Ciri-cirina unsur pamuhalanana. Terus aya unsur kebasahanana terakhir dibandingkeun hasilna ya. Hasil analisis eta engke dilebetkeun kana LKPD. Kamari ku ibu kan terus di-share ya bahan ajar sareng LKPD kangge dibaca serta acan diajar dinten ayeuna. Terus dibaca teh acan. Atos Bu. Sip. Ya, alhamdulillah hatur nuhun pamitos dibaraca mah. Oke dikerjakan kana LKPD, lajeng si LKPD nanti dikintunkeun kana link Google Drive terus di-share oge ku ibu di grup supados ibu engke tiasa nganilai di dinya ya. Lajeng di akhir aya penilaian. Urang langsung ulangan. Sanes ulangan atunya ibu hoyong terang lah pemahaman hidup karena materi dinten ayeuna teh dugikeun ka mana. Nah, berhasil ibu teh ngajar tapi hidupna kurang fokus gitu ya. Angke evaluasina online langsung ngaliwatan kuisis. Eta tahap-tahap kangge pengajaran dinten ayeuna. Cobi sebutkeun aya naon wae ciri-ciri dongeng teh. Unsurna pamohalan, Bu. Pondok, Bu. Ilaharna pondok. Orang buat posten ya. Nah, leres pondok ceritana tapi panjang. Ya. Ima kangge gambaran ibu hidup nah leres-leres terus maca ya. Terus ke orang dilarapkeun karena soal. Nah, hidup tiasa ngajawab atanapi henteu. Nah, ayeuna hidup kana tahapan ngaregepkeun dongeng. Ngaregepkeun deui dongeng ayeuna nu baris ku ibu puter. Lantaran ayeuna ngaregepkeun terus tahapanana urang analisis, sabari ngaregepkeun hidup catetkeun hal-hal penting tina dongeng nu tadi ya. Urang kan baris nganalisis unsur ya, berarti hidup ditangtoskeun tokohna saha, tempatna di mana, alurna kumaha ya, amanatna naon. Eta ku hidup dicantetkeun hal-hal anu penting sakantik biasa ngawaler sakur patalekan nu diajukeun. Urang regepkeun dongengna. Dongeng domba ajaib. Aya videona Baheula di hiji kampung aya seorang Ya, budak Bu. lalaki. Egon ngaran eta budak teh. Hanjakal eta budak teh kacida malesna sarta sok ngalawan kanu jadi indung. Tah, kitu dongengna. Resep teu? Resep, Bu. Resep, Bu. Ya, eta dongeng. Dongeng naon bieu judulna? Domba ajaib. Domba ajaib sebenarnya. Ya, nah ayeuna urang sasarengan nganalisis unsur intrinsikna. Oke kan sangkan hidup tiasa maham kesina, nah tangtosna urang kedah ngaguar heula unsur-unsur pangwangunna tetapi unsur intrinsik anu aya dina eta dongeng ya. Oh, tadi ku ibu tos dipiwarang dicatetkeun hal-hal anu pentingna ya. Saha wae palakuna? Tuhrobu. Egon, Bu. Aron. Nah, berarti leres-leres saregep ieu nya. Catetkeun ieu bieu nu disebatkeun ku hideung. Di mana lumangsungna eta dongeng teh? Di Tegalan. Tegalan. Nah, tadi secara tersurat
disebatkeun tegalan atanapi kumaha sangkan hidup dugi katiasa ngawaler eta lumangsung teh ditinggal. Disebatkeun. Sebatkeun Bu. Disebatkeun. Terus ciri-cirina ya ayeuna. Lebah mana anu pangalain eta dongeng teh? Domba robah jadi jalmi Bu. Sareng jalmi robah janten doma. Ya, terusnya. Nah, urang majenkeun deui. Tina segi bahasa anu digunakeun dina eta dongeng, numutkeun hidup gampang dipikaharti atanapi henteu? Gampang dipikahati Bu. Janten hidup paham secara keseluruhan ngeunaan si dongeng nu tadi. Paham Bu, paham. Paham. Aya kira-kira aya kecap-kecap anu aneh? Aya Ibu. Ya, naon Sri? Rungkun. Cobi aya nu tiasa ngawaler, rungkun teh naon? Duka Ibu kira. Naonnya Bu asa kantos nguping tapi hilap deui Bu. Nembe nguping. Nah, lantaran hidup mah atuh hirupna di zaman kiwari ya disebut kids zaman now. Teu ararapal karena bahasa-bahasa anu buhun sapertos kitunya rungkun asa jarang digunakan dina mangsa kiwari. Nah, cobi kulantaran teu aya anu tiasa ngawaler, cobi buka kamusna. Anu nyepeng kamus teu atanapi buka kamus digitalna dina HP. Searching ya ku hidup kira-kira si rungkun eta teh naon hartosna. Sok taroskeun ka Mbah Google cenah naon rungkun teh. Aya anu tos mendakan? Naon deh rungkun teh deh? Jukut anu ngagunduk Bu. Jukut anu ngagunduk. Aya deui nu sanesna nu mendakan? Dina bahasa Indonesia mah semak-semak Bu. Nah, semak-semaknya. Lara saur ade tadi rungkun teh barudak undukan jukut. Tadi kan kacaturkeun cenah domba nasi eron teh lumpat kana rungkun ya. Jadi kana semak-semak mun zaman ayeuna mah. Barudak ayeuna tuh di mana apa rungkunnya? Apalna semak-semak. Nah, ayeuna urang tangtoskeun, urang analisis naon cenah amanat tina dongeng nu tadi. Mangga saha nu bade ngadugikeun? Abi Bu. Mangga deh, kumaha deh? Ulah ngalawan kakolot Bu. Terus ulah males. Sareng ulah ngadukeun domba. Ya, ulah ngalawan kakolot. Jadi jalmi ulah males. Kantenan ngalawan kakolot mah eta dipahing pisan ya. Aya deui nu sanesna anu kacangking bila aya nu benten. Ya, mangga Sri cenah aya nu benten, mangga. Sakeuning sasatoan. Tekenging nyiksa sasatoan. Leres ya, jadi urang teh kedah nyaah ka sasama makhluk. Nya ge sato anger eta teh makhluk Allah ya, ulah samena-mena. Kena-kena urang jelema abuk-abuk wae disiksa ya. Hidup kan tos maca ieu materina tina bahan ajar nu di-share ku Ibu. Ayeuna urang simpulkeun ti saparantos tadi dianalisis unsur-unsurna ngeunaan saha di mana kacangkem eusina kaasup wanda dongeng naon teh. Parabel sanesnya Bu. Cobi nu sanes leres teu parabel cenah dek nu saur Deni. Leres Bu. Iya leres. Nah, hidup bet ngawalar sapertos kitu. Aya alasanana? Kumargi dina tokohna Bu jalmi biasa. Ya, kumargi dina tokohna jalmi biasa. Sangkan hidup leuwih paham, tur bisa ngabandingkeun jenis dongeng rumasarkana eusina. Ayeuna urang baca hiji dongeng deui. Ya, kayak akhirna urang dibandingkeun ku urang sasarengan. Tapi sateu acan maca, nah sangkan fokus deui hidup kana diajar, siap deui kangge analisis, urang yel-yel heula. Upami ibu nyebatkeun Sunda, hidup ngawaler Sunda jaya ya bari dikumpulkeun di pandanganna supados katawi sumangetna. Siap? Siap Bu. Ya, cobi di unmute heula sadayana. Sunda. Sunda Jaya. Ya, alhamdulillah eprak heula sadayana. Nah, supados henteu manyun atuh diajar ti pedah seuri ame katingali sumangetna nya. Jadi ayeuna urang maca hiji dongeng deui. Nah, Ibu nyungkeun bantosan. Cobi pangmacakeun ku Sri Purnama Dila. Ya, sok mangga dibaca Bager. Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar ka mana-mana. Nyaeta situ Bagendit. Cobi teraskeun ku Deni. Den. Mohon Bu.
beuki lila cai teh beuki gede bae. Tapi kajadi situna ngeum sakabeh pakaya nyi bagendit. Tah eta situ teh neulah bae situ bagendit. Imprakula kasadayana nutos kebantosan maca ya. Imprakula. Nah, hatur nuhun ya. Sate acan dianalisis. Nah, tadi judul nate dongeng naon? Sasakala Sakala situ situ bagendit. Di mana tah situ bagendit teh? Di Banyuresmi, Bu. Di Banyuresmi, di Garut, di daerah urang ya. Tadi sebagai warisan budaya ya. Asal usul nami tempat situ bagendit teh geuning itu caritana teh barudak ya. Cobi di aya nu kantos ka situ bagendit. Acan Ibu. Acan, Bu. Dadah teuing teu acan ka ditu. Ya, mudah-mudahan ya ke di kondisi natos kondusif urang tiasa sasarengan sabab budaya ka ditu naik rakit di situ bagendit ya. Nah, urang lajengkeun, urang analisis deui. Dina sasakala situ bagendit, suasanana sapertos kumaha cing lamun ditingali tina latar suasana. Keung sieun, Bu. Kantenan pelebah caah. Eta sieun gitu, Bu. Iya, leres pisan ya. Keung lantaran ujug-ujug aya caah. Nuju bala kecerakan, ojol-ojol aya musibah ya. Urang lajengkeun deui amanatna. Cekeng sok medit, Bu. Nah, aya nu sok mendit di dieu. Tah aya nya barerehan di dieu mah. Aya deui nu sanesna. Aya, Bu. Teu kenging sombong. Teu kenging- Hormat kanu jadi sepuh Ibu. Teu kengeng kasar ka nu jajaluk, Bu. Anu menta-menta gitu, Bu. Iya leres ya. Ini hatur nuhun tos diwaler. Ih, hararebat ieu murid-murid Ibu ya. Memang top markotop. Dina urang analisis cirina unsur pamohalan nu nyampak dina dongeng situ bagendit naon? Kalau aya caah, Bu. Nu tadina palataran nyi hendit bumi nu agreng gara-gara ieu aki-aki nundung teh. Nundung naon coba? Pundung gitu sanes, Bu. Nundung sanes pundung. Anu teh sangawaler nundung. Jadi hate sanes, Bu. Jadi hate mah pundung atuh Firman. Nundung naon? Tungkul. Cobi searching di Google nundung naon? Diusir, Bu. Indit. Indit. Kumaha kekecapanana di dinya dina kamusna? Indit, ingkah, nyah, mengusir. Nah, eta kecap dumasar kana kamus. Tungtungna nepi ka nundung, tungtungna nepi ka ngusir, aki-aki dititah ingkah. Nah, jadi hartosna nundung teh ngusir, tawa nepi ditah indit. Sepertos kitu. Ye, hebat Firman. Gercepnya kana kamus naon eta teh elektronik mah zaman ayeuna mah Gusti barudak tinggal ngetik langsung breh aya tibah Google jawabanana. Cobi lamun dina kamus biasa ngulek-ngulek ya urang tapi hidup pada biasa. Nangtoskeun kecap dina kamus. Nah saparantos dianalisis tadi anu palebah pamuhalana teh aya dina ojol-ojol aya caah teras robah jadi situ. Berarti kalebet jenis dongeng naon ieu? Sasakala situ bagendit teh. Legenda sanes Bu. Nah habat disebat jenis legenda. Karena nyari asal usul situ bagendit, Bu. Leres pisan 100 Kang Ade. Emprak. Hebat Di saparantosna nganalisis ciri-ciri, nganalisis unsur intrinsik, teras nangtoskeun kecap anu tadi pikaharti. Lajeng nangtukeun kalebet kana jenis naon eta dongeng teh. Ayeuna kedah ngalebetkeun hasil analisis nu tadi teh kana LKPD. Di dieu temana domba ajaib tadi tentang naon? Sosial. Sosial. Leres, sasakala situ bagendit? Legenda. Legenda apa naon tadi dibahas? Sosial, Bu. Sosial, sami ya, sosial. Eusina nyaritakeun sasakala gitu deh. Jadi tema nama ngeunaan sosial. Nangke ku hidup ya di eusikeun.
lajeng dibandingkeun nah sami atawa beda unsur intrinsik anu aya dina domba ajaib sareng sasakala situ bagendit ya keusina teh nah sami atau napi benten. Oke ku hidup teh dina LKPD pancena ya upami aktivitas dina pembelajaran jum ayeuna hidup nu saukur ngabandingkeun dua dongeng kulantaran kedah aya bentena antawis nalika diajar di SMP sareng di SMA wayahna hidup kedah maca 3 jenis dongeng deui. Nah ieu pancena teh baca 3 jenis dongeng nu beda anu aya dina modul tangtukeun ku hidup kaasup kana jenis dongeng naon dongeng anu dibaca teh lajeng teangan harti kekecapan nu geus ditangtukeun di LKPD terus engke kirimkeun kana link nu tos disadiakeun. Nah bentuk LKPD-na sapertos kieu barudak tugasna. Tadi kan hidup tos maca dongeng domba ajaib. Terus dongeng sasakala situ bagendit. Sangkan hidup tiasa ngabandingkeun 5 jenis dongenganana. Wayahna engke di bumi teraskeun maca dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau, dongeng Kian Santang jeung dongeng Nyi Roro Kidul. Sangkan hidup tiasa ngabandingkeun. Oh beda teu nya? Oh geuning beda hasilna teh. Oh bedana ieu. Gitu. Dan hidup biasa nyimpulkeun hasil babandinganana ya. Formatna sapertos kieu terus disayogikeun ku ibu. Saparantos dibaca tangtukeun kalebet judulna naon? Kalebet kana jenis dongeng naon? Nah hidup alasanana bet disebut asup kana dongeng eta. Ungkapkeun ku hidup alasanana di dieu. Ngartos? Ngartos Bu. Nah, terus neangan kekecapan nu teu dipikaharti. Tah kangge pancen LKPD ieu hidup dikerjakeunana maksimal 3 poe ti ayeuna. Ya, entong dingkengke pamit biasa ayeuna mah kerjakeun ayeuna. Hasilna kintunkeun kana link Google Drive. Tah ayeuna mah Ibu hoyong aya salah sawios ti hidup kangge ngungkapkeun nah aya bentenan teu tina dongeng anu tadi. Antara dongeng sasakala situ bagenit sareng dongeng domba ajaib. Mangga saha nu bade ngungkapkeun? Abi Bu. Ya, mangga Deni. Temana Bu kedua dongeng eta temana sami Bu sosial. Akuna domba ajaib Suhro, Aron sareng Egon Bu. Pami sasakala situ bagendit nyendit sareng aki-aki sareng para pakacar-pakacar nyendit Bu. Pami amanatna domba ajaib urang ulah nyiksa sasatoan, urang ulah ngalawan ka kolot. Pami sasakala situ bagendit mah urang kedah nyaah ka sesama manusia. Sareng deui ulah pedit, ulah merege hese gitu soal nama Bu. Alhamdulillah. Emprak-ulah kangge Adeni. Nuhun. Upami dilebetkeun mah sapertos ieu janten aya bedana. Henteu sami tiap dongeng teh ayeuna ngabandingkeun jenisna. Cobi aya nu bade ngawaler antawis judul dongeng domba ajaib sareng dongeng sasakala situ bagendit ieu dibandingkeun ku hidup. Mangga saha nu bade ngawaler? Abi wa Ibu. Mangga Sri. Dongeng anu kahiji kalebet dongeng parabel alasanana karena nyaritakeun si caritana jalma biasa. Sakala situ bagendit jenis dongengna kalebetkeun dongeng legenda atau sasakala alasana antara nyaritakeun asal muasal situ bagendit. Ya, leres pisan. Alhamdulillah. Hatur nuhun Neng Sri. Atas tiasa ngabandingkeun ya janten benten antara dongeng nu kahiji sareng anu kadua teh. Lainna urang cindekeun nu tos dipelajari ku hidup dina lawungan dinten ayeuna. Terang jenis-jenis dongeng Bu. Kurang ciri-ciri dongeng Bu. Naon anu dimaksud dongeng Ibu? Unsur intrinsik dongeng Ibu. Aya deui teu? Anu utamina urang janten tiasa ngabandingkeun jenis-jenis dongeng. Ya, hatur nuhun pisan. Nah. Kayak barudak ieu teh Irpa tungkul wae nyawa HP-nya. SMS-an wae ieu. Ibu nguping kabar Irpa
Nuju ya, teh cengkelak mana ya? Konsentrasi Bager. Kedai balas SMS nama ya. Mun Ibu. Sing semangat. Keun lah. Masih banyak nu sanes anu langkung baik ti anjeunna. Semangat aya nama Asik. diajar heula tongok SMS-an. Nah, terus nah masih aya nu teu acan-kacangkeun tina pangajaran di dieu. Kadang pabelit keneh ibu paming wis dongeng sasakala sareng pabel. Dua nana sok aya nu ngeunaan sasatoan sok kadang bingung kumaha ngabentenkeunana ibu. Nah, terus pisannya eta nu sok janten masalah. Lantaran dina fabel contohna tokohna teh sasatoan, dina dongeng sasakala misalkan tokohna teh sasatoan oge. Eta kadangkala urang sok hese ngabedakeun ya. Berarti lengkah-lengkahna urang kedah nangkukeun kedah maca heula, maca leres-leres terus dibandingkeun eusina. Lamun dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet eta kan aktivitasna nyaritakeun si sakadang kuya jeung sakadang monyet naon misalnya. Tapi lamun dongeng sasakala tokohna teh teras sasatoan misalkan. Contohna dongeng sasakala kuda tandukan. Eta kan tokohna sasatoan hungkul, tapi eusina nyaritakeun asal muasal si uncal tandukan. Kan kawit nama numutkeun dina dongeng si uncal teh dina teh tandukan dan nu tandukan kuda ya. Nah berarti eta dongeng teh nyaritakeun asal muasal. Anu langkung gampilna biasana langsung tingali tina judul. Lamun fabel mah kan biasana dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet melak cau. Atanapi sakadang kuya jeung sakadang buaya. Ya. Eta langsung kana intina lamun sasakala mah biasana di awalanna sok aya kitab sasakala reungit disada kana ceulik. Sasakala kuda tandukan. Tah biasana mah di awalna ge sok aya kecap sasakalana. Namun anu paling utami ku urang kada dibaca heula dongengna, maha meusina name ditangtukeun eta kalebet kana jenis naon. Itu Neng Sri. Jelas teu? Mun ibu jelas, hatur nuhun ibu. Ya, alhamdulillah ya. Tah upami ku urang disimpulkeun anu tadi ku hidup diungkapkeun ya dinten ayeuna teh leres. Urang janten apal wangunan dongeng, jenis-jenis dongeng, ciri-ciri dongeng, teras unsur-unsur intrinsik dongeng. Tah ayeuna barudak urang lebet kana sesi evaluasi. Tah siap? Ya, Bu. Ya, ku ibu ya di-share kana grup WA linkna. Bismillah ya, mudah-mudahan lancar. Siap? Urang kawitan? Jeng jeng jeng. Wajahna sok sararegang ya. Sadari. Tuh, pas susul-susul. Aya di luhur firman, ya disalib Triku Sri Purnama Dila. Ya semangat. Sri Dea, Kade Dedi disalib Triku Firman. Salah. Ayo, alah salah. Ya pertanyaan-pertanyaan anaknya. Tadi ya yang ngebandingkeun, ya nganalisis hidup kana ciri-ciri. Lajeng ieu hidup tiasa nangtukeun. Ya analisis heula mana ya boga asup jenis dongeng sage. Itu kan arti kecap ya. Ya nganalisis unsur intrinsik. Oh, ispi naik ke buku. Tadi dihandap ayeuna nerekel ya. Firman awas ya hati-hati. 80%. Nah, alhamdulillah tos rengses sadayana ya. Ayeuna urang tinggal hasilna. Yang pertama yuk. Kahiji Firman, kedua Sri Dea, katilu Sri Purnama ya. Alhamdulillah. Every Firman leres sadayana subhanallah. Sri Dea oge ieu 3 tertinggi ya di atas. Ya, nilainya tadi terus terang ieu 100 tuh ya. Nah, di dia KKM kan 70-nya. Berarti aya nu masih kene kirang tiluan deui. Anu nilainya di bawah kana naon? Ya. Urang tinggal pertanyaan anak. Anu ngabandingkeun. Nah, lareres jawabannya. Nah, eta hasil tina kuisis. Ya. Nu tadi emprak heula. Alhamdulillah urang teraskeun deui nembe hidup tos
ngalaksanakan evaluasi. Nah, urang refleksi. Resep teu diajar dinten ieu. Resep, Bu. Nah, nu paling resep ku hidup dina pembelajaran ini ayeuna palebah mana? Kalau main kuisis, Bu. Palebah main kuisis, paudag-udagnya. Aya deui nu sanesna. Sami Bu. Ibu. Sami Bu. Ya, alhamdulillah upami resep mah. Cobi Ibu hoyong ngupingkeun bilih aya saran kangge Ibu pikeun pangajaran salajengna. Bu, kumaha pami ingon payun ngangge kuisis deui? Biasa? Meni resep-resep teuing kana kuisis Den. Mohon, Bu. Nah sanesna kumaha setuju pamingke evaluasina ngangge kuisis deui? Setuju. Ya, artinya kayak orang ngangge kuisis di Mingon Payun. Pangajaran dina lowongan kedua mah hidup teh baris presentasi hasil analisis unsur intrinsik dongeng. Tadi mah nganalisisna urang sasarengan. Tangke mah Mingon Payun ku Ibu dibagi 3 kelompok. Sakelompok maca dongeng anu benten. Hasil analisis unsur intrinsik sareng kelompok Mingon Payun ku hidup dipresentasikeun. Artos? Bu. Ya, kangge pembagian kelompokna ku Ibu engke di-share dina grup WA. Nah, hatur nuhun kana perhatosanana, tapi sateu acan ditutup. Aya nu bade ditaroskeun deui teu? Teu aya Ibu. Cekap? Teu aya Ibu. Cekap atuh. Ya, alhamdulillah pamik kitu mah lowongan dinten ayeuna urang tiasa berjalan lancar ya. Hatur nuhun pisan. Alhamdulillah geuning teh sumatipna oge tadi nilaina arageung wilujeng midamel pancen anu sanesna. Nah, sateu acan ditutup Ibu hoyong imutan heula kade tetep jaga kesehatan ya. Jaga jarak, kemana-mana nge masker, tekenging berkerumun, senantiasa mencuci tangan. Ya, mudah-mudahan orang salawasna aya dina panangtungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang tutup wae ieu pangajaran ku ngadoa. Pami tadi dibuka ku firman, ditutup oge ku firman. Mangga bagus. Alhamdulillah diajarna parantos rengse mangga rencangan sadayana urang ngadoa sabarengan. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Ucapkeun salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan bager. Wilujeng tepang deui Mingon Payun ya. Mohon Dah.